Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sok sanesmung di jaman tarang ngalangkungan channel Aukok dongeng. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari cicerna nyaetana penguasa rimba karya Aukok. Dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu ka-55. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sekulakna di seklukna anu sami-sami mika cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumantar ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan paminamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinarongina atuh kana nuju teu damang galingging panas diri surang didoakeun wae ku sadayana mudah-mudahan anu nuju teu damang sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu sadayana tong hilap anu teu can subscribe mangga di-subscribe heula, nu teu can like mangga di-like heula, di-sharekeun ka media sosial, anu bade ngaktifkeun super tagna mangga kantun aktifkeun super tagna, anu bade ngiring gabung kana channelna Aukok dongeng oge mangga kantun klik gabung supaya channelna tetap aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya dikanggo mitra-mitra sadayana. Para mitra kaum dangu sadayana sapadot nyang kolong tinggal waktos mangga mitra-mitra urang dilajengeun wae kana dongeng sunana dina cecer penguasa rimba karya Aukok bagian anu ka-55 na dina dinten ayeuna wilujeng nangukeun wilujeng manco dina HP-na sewang-sewangan mudah-mudahan sadayana sing aya di nanggi danjar kawilujengan prung mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Mang Enan jeung anu jadi pamajikan Nabi Isa dina waktu ayeuna tangtuna mitra-mitra anu geus kaluar ti imah. Anu tangtuna dilahaulaan di bismillahan kan celing init ninggalkeun pileuweungan ninggalkeun imahna ninggalkeun sakabeh pakayana dina waktu ayeuna. Harapanana tangtuna we duanana ge meureunan isuk pageto mulang deui dina waktu ayeuna. Memang sagala rupana tangtuna anu geus beres, anu geus beak. Mimiti lauk tangtuna tinggal leutikna we, tangtuna meureun anak-anakna lauk teh ada piraku teuing. Palawija tangtuna we meureunan heueuh, anu can buahan bakal pasti buahan. Isuk jaga ninggeto tangtuna bakal kaala lamun teh mah manehna mulang deui ka dinya buru-buru nya lila-lila teuing mah. Misalkan lebih ti 3 bulan ibaratna geus yakin akaranan. Sagala pepelakan palawija anu cikeneh tangtuna mersihkeun ngarora teh geus pasti bakal gararde atawa tangtuna we meureunan anu mubah meureunan anu lagrag atawa tangtuna we meureunan lantaran penyakit atawa naon teh mah mitra-mitra anu teu diurus ngaranna oge tangtuna we. Duanana lalempang mapai jalan satapak nuju ka Pilemuran anu dituju nu tayalian tangtuna mitra-mitra nyaetana lain Ciacot. Sabab lamun Ciacot geus jelas tangtuna nyaetana angkutan umum anu biasa tangtuna nyaetana kasebutkeun terminal dari lintasan kasebutkeunana mitra-mitra. Anu jarang mobil kadinya teh sabab tangtuna we model elep atawa mobil anu lainna kasebut bus mada elep paling oge tangtuna we. Anu aya kali-kali tapi taradaikeun kadinya lamun teh mah aya we meureun anu nelepon dayeuna mah panjaman telepon teh ya dicokot penumpangna lumayan loba sabaraha urang kasebutna kakara elep teh nyokot kadinya mungeun daekeun terus padamat terusana teh teteh nyaetana ka Cibatu ka ditu nangan perah ngaliwatan jalan anu kacida pisan lungkawingna adi tangtuna nyaetana model elep mah kasebutna muatan jelema nu pinuh hariwangna keraanan beda jeung mobil pribadi atawa truk kasebutkeun truk oge truk gede mah taradaikeun naik ka luhur mitra-mitra sabab jalana kacida bahayana
Sabab tang ternyata mangrupakeun jalanan cadas lah mitra-mitra anu leueur. Nyari mobil pribadi mah model mobil tang ternyata Bapana Ayumi nu kadinya tang teu masalah kasebutkeunana mobil leutik kawas kitu mah jeung pasti naik da. Sedengkeun ari elep mah keur mah di elep na ge tang teu we kaca na ge nyaeta ngaran-ngaran elep di dinya kasebutkeunana. Kaca na ge ku plastik acan atuh mitra-mitra geus peupeus teh geus we teh daekeun ngaganti mitra-mitra kitulah kasebutkeunana. Nu penting mah pinuh we muatan saban poe ge. Datarannya bakota kasebutna ku tiba Cibatu kadinya gitu. Memang tidinya ka Cibatu teh lamun naik mobil kasebutkeun lantaran jalan anu kasebutkeun can halus dah. Ya cukup lumayan we lila tang mitra-mitra. Hampir nyampe sajamna lah lamun kana elepan tapi lamun ti ditu gitu kasebutkeunana nyatana ti naon ngaranna teh nyatana naon ieu teh. Satu. Nyatana ti daerah naon ngaranna teh kela meter-meternya. Lain ti Ciacot teh intina make tu meter-meternya. Di daerah bandar tang teu meter-meter daerah bandar atau di daerah Batok. Tapi lamun mangnan ayeuna tang teu meter-meter lamun ka daerah Batok kasebutkeun daerah nu lumayan ramena lumayan jauh mantak mangnan milih tang teu nya ka daerah bandar kasebutkeun meter-meter. Daerah bandar anu manan teu peti non teh anu sarua we perkiraan mah nyaetana jeung ka daerah Ciacot tang teu meter-meter. Ai mangnan mah asalna lemurna tang teu ti Ciacot tadina kasebutkeunana. Mangnan dina waktuna tang teu duaan anu lain jalan anu tang teu tina pelebah leulewihan tang teu buan mangnan masuk dagang. Jadi apal jalan ka mana ti leuweung teh tang teu meter. Aya jalan Cagak tang teu meter anu belah kenca anu kabelah kenca kasebutkeunana. Mangnan makena jalan anu kebelah kenca tang teu lantaran antara jarak jauhna tang teu sarua we jeung ka Ciacot kasebutkeunana. Sabab tang teu eta teh kasebutkeun desa anu paeunteng-eunteng kasebutkeun meter-meter antara desa Ciacot jeung desa bandar kasebutkeun mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Teu kacatur di jalana dua anak nu laleumpang teh henteu eureun kasebutkeunana. Sanajan mangnan karunya kanu jadi pamajikan anu nanya heula rek eureun atawa henteuna. Cacakan babawaan kasebutkeunana mitra-mitra mangrupakeun nya kitu we. Kantong nu dijingjing jeung lain sajabana kasebutkeunana sesa-sesa nu kamari ge dibawa deui tang teu dina wakteuna. Jadi ranggem dua anak teh tang teu boh mangnan anu mangul anu tang teu nyatana debuan boga kantong teh mangnan mada meureun mitra-mitra ngan lain kantong alus kantong anu nya lumayan we pake wadah mah gitu daripada henteu pisan mah gitu kasebutkeunana. Anu ngagandong anu mangul tang teu dina wakteuna jeung ngajingjing teh geus jelas mangnan dina wakteuna geus biasa tah mangnan mah. Ngan teu ditanggung we tang teu keur mangnan mah da naon ditanggung oge gitu pamikiranna. Singkatna carita mangnan geus nepi tang teu nyatana ka desa bandar. Desa bandar tang teu mitra-mitra ti mimiti ti sisi leuweung teh tang teu kudu leumpang ka terminal teh. Anu nuju tang teu ka terminal nya ka terminal leutik we tang teu aya paling oge elep atawa kol gelebeg lah di dinya teh tang teu mitra-mitra. Anu nuju nya ka ditu. Anu memang teu loba sabener mah kudu sababaraha hiji paling oge aya 5 siki kitu oge tang teu mitra-mitra. 5 siki ge bari jeung alah hese teh jalan teh ngetem we terus tang teu mitra daek heueuh. Henteu sabodo meureun kitu pamikiran sabab di mobil meureun kitu pamikiran atuh dah heueuh kajeun ngetem lila oge jelema teh nararumpak we jelema teh nyarayang cebari jeung tang teu ting kulutuk geus pinuh ieu supirna teh ka mana biasana sok kitu mitra pijengkeleun sabenerna mangnan dina waktuna beras nepi tang teu ka Cirebisan bungahna pamajikanna ge tang teu dina waktuna anu ngarahuh capek ongko kesang dina kotrenung dina tarangna mana duh capek meureun nya nya capek tapi dah rasa bunga teh ting asa keluar tina medan perang gitu kasebutkeunana lamun geus pernah nyobaan mah atuh da leumpang sakitu jauhna di ongko ayeuna tina katingali popoe ku tatangkalan ayeuna pas tingali bruy bray kan itu katingali aduh ya Allah ting menikot asa kangennya 40 tahun abi mah teu ka dieu Mangnan siri memang nya napa majikan tang teu we mang puluh tahun tang teu mitra anu memang nya kasebutkeunana hampir 27 tahun we pamajikan tang teu nyaba nya ka perkampungan di waktu mangnan we terus anu nyaba teh tang teu mitra memang tujuan kan dagang mangnan maka sebutkeunana mitra
Tujuan dagang teh hiji sanajan cicing di leuweung ge da aya bumbu membeureunan tang cenah kudu ti kota meureunan kitu. Uyah nanaon teh kan datangna ti kota lain ti leuweung kasebutkeunana mitra memang asalna tang cenah ti daerah. Ngan pedatang cenah we sanajan datang ti daerah anu jelas dipak di kumaha-kumaha tang diolah tang cenah datang ti kota dewe tang cenah di warung ayana ka disebutkeunana. Mantak tang cenah ku dagang eta mangnan bisa beula-beuli bangsa ningnya tanah dengan sangu jeung lain saja we kasebutkeun mitra. Mangnan anu nyimpang tang cenah di warung dina waktu ayeuna. Nu kabeneran geus apal mangnan teh warung eta tang cenah we lamun dagang sok kadinya nyimpang teh pangtorojogan tina jalan eta kasebutkeun mitra. Di tukangan warung marupakeun sisi atarwe balong jeung pasawahan kasebutkeun ngaplak lega anu tadi kaliwatan ku mangnan kasebutkeunana mitra. Balong-balong warga atau sawah-sawah laga sawah-sawah warga kasebutkeun di dinya mitra. Assalamualaikum cek mangnan tang cenah mitra. Kai teh mangnan diuk tang cenah ngiring calik ye. Oh, mangga deh. Panan mereka mana nih ngan temen Rebo? Cek si bibi tang cenah mita tukang warung dina waktu ayeuna. Bari ngareret tang cenah ka mangnan ret ngareta ka pamajikan mangnan dina waktu ayeuna si bibi tang cenah neuteup sajongjongan. Ari ieu saha kitu mah panan? Oh, itu pugu pun bojo. Oh, nemean ka dieu tara ningali geuningan. Ya, panan tara turun manehna mah di leutu we di leuweung. Oh, ayeuna bade ka mana atuh ieu teh? Ih, geuning panan. Ide Mang Aep, mohon Mang Aep. Madamang, sae alhamdulillah itu bade kamarana itu geuningan. Astagfirullahaladzim, menika Rebo kieu babawaan. Ieu teh pu bade ka Cibatu. Ka Cibatu emang aya naon pernikahan aya nu nikah tarapi ka wargi asa ka saha? Mohon bade ka wargi puguh teh. Oh, emang gaduh wargi Cibatu? Alhamdulillah gaduh. Pan murang kali nikah ke orang Cibatu kan gitu. Maksana mun putra mangnan? Ya mohon. Mana bita caca gaduh putra mangnan teh maksana teh teu gaduh putra gitu. Kada tara katingali sareng ngantosan dagang eta kumaha? Ya eta kapanan. Ya tenakan nikah ke orang Cibatu alhamdulillah teh bade ka Cibatu cik mangnan anu tang cenah teu jawab perkara eta mah perkara tang cenah sok milu dagang eta henteu mah gitu. Oh, sumohon. Di Cibatu di larasan mana gitu nya? Oh, caket kecamatan. Oh, di caket kecamatan daerah kota natunya. Ya si ibuna ya. Mohon. Ai tatang tere mitra. Cek biirah di dokter bisah bari mangut di dokter tang tere mitra. Sararea nu ngarobrol tang tere di dokterna nu dagang atapi nu lain oge tang tere nu bararang dahar aya di dinya kasebutan atuh wawuh mangnan makut bangareret we bari tang tere ngadengekeun omongan-omongan tukang warung Mang Aep jeung mangnan katut si bibi di dokter tang tere mitra. Bade ka terminal mangnan aya berarti nya. Mohon boga bade ka terminal abi teh. Bade ka terminal man tos we atuh sareng-sareng abdi kalarasan abi bade balanya ieu teh. Kalasan oge bade ka Cibatu deh. Oh, bade ka Cibatu. Sumohon boy teh. Aduh, kalarasan keranan. Tapi namanya kitu ngetruk abi mah, maksudna teh nganggo kol buntung gitu. Kok ya asal dugi we ka pasar Cibatu gitu. Oh, biasa tuh pangintan pangingiring. Kalarasan mangga sok we mangga. Tuh deh tuh mobil mah itu tuh. Ayo teh katingali mobil kol buntung di dokter tang cenah mita teu kaler teh kidul ta mobil. Aduh. Ada lain teh di mandian memang di mandian mentak kitu we cetna geus tang cenah di dokter geus laluntur asal jalan teh bener ban ge dugul-dugul acan mitra. Komo deui plat nu kana ditu mah geus eueuh we mitra. Samalah tang cenah tukang nage di dokter geus di naon ngaranna teh? Panutupna make kai mitra panutupna kita asal hirup teh bener eta mobil teh tapi dah cerah cek manehna mah da jag-jag eta mobilna ge mangnan abdi mah mohon tapi dah mobil kieu ge alhamdulillah manfaat geuning pake turak tarik kana batu kana keusi ka pasar bang-bang mah kitu sok leueur nitip oge. Oh kitu sae atuh kitu mah mohon atuh. Kalasan we bade mangkat ayeuna ayo atuh beli ieu mah aduh mah mohon mangga atuh. Cek bi mohon abi mangkat heula duh punten ieu atuh nya. Mohon atuh sok mangga sing ieu sing salamet atuh jalannya ibu oge teh panan. Mohon amin.
Sanggeus puguh kitu mamangnan di dokter mah babawaan anak bro tang teu babawaan disimpen di tukang. Di ieu anu we mangnan tadi kana etakeun supaya bisi ieu bisi hujan da sok tara puguh gede waktuna ayeuna mah. Rada cara reudem kieu mah. Tapi bilih hujan tadi kan dituruban ku ieu. Terpal tah tadi di ieu kan we di dempet ku terpal tah make ban tah sarita. Oh nya sok atuh. Sanggeus puguh kitu mah tang teu we dibeberes kuduaan tang teu dina wakteuna. Jarkan bisa tang teu mitra ngajanteng we bisa mah tang teu mitra. Tekung sirila harita tang teu mitra. Mangnan di waktu nanti nya mangnan tang teu asup lantaran bisa tang teu we mung deket supir meureunan kitu kasebutna raga betau kumaha. Akhirna mangnan tang teu dina wakteuna anu asup leuwih ti heula bisa tang teu digigir. Beuleung mobil tang teu mitra anu kabeneran alus mobil teh maskeuna teh nya starterna teu ieu teu kudu didorong teh naon alus we. Alhamdulillah ieu mobil teh jag kuat mangnan ieu mobil butuh teh body tapi da mesin mah sae keneh ieu teh raoseun keneh puguh ge. Langki mogok ka tetara we tara mogok ieu mah mun si jadul teh ya cek Mang Aep dina waktu tang teu muji karena mobil manehna memang nyana eta mobil teh pada muji ku sararea oge naik ke mobil teh jeung tara paeh tara naon halus we milik cenah kitu cek sararea ge tang teu BTM tara mitra dina waktu ieu mobil anu ngageleuyeung tang teu dina waktu ieu teh kung sidila geus ngaliwatan tang teu men tara bangsaning imah gararade gedong aralus tang teu bisa nu ningalian asa sono asa mohon karena tang teu mitra baheula manehna ge sarua we hirup tang teu mitra nyana kasebutkeun di kampung tang teu mitra sabab bisa mah kabeneran tang teu nyata bisa mah nyatana urang Cibatok sabenerna mah ai Cibatok kasebutkeun desa anu paling maju di antara desa we tang teu mitra di antara tang teu nyatana desa naon garata desa Ciacot desa Bandar desa Pasar Mawar Pasir Mawar kasebutkeunna desa opat desa eta tang teu saraingan ngan anu meunang tang teu desa Cibatok tah biisah asalna tang teu nyatana memang manehna asli dilahirkeun di Cibatok baheula gitu kasebut karena tur bobogohan tang teu mangnan tur milu tang teu nyatan ka Ciacot di Ciacot tang teu sanggeus kawin teu lila aya sataun mah tang teu mangnan teh kulantaran tang teu nyana mangnan asalna nyatana pasealah kasebutna mitra mangnan anu tang teu dianggapna naon ngaranna teh nya pacok-cokan lah jeung rahayu jeung masyarakat urang dinya ayeuna mah teh geus eueuh jelemana kasebutna anu geus maot teh heula oge tang teu nya mangnan teh daripada tang teu mitra intina mah biisah aya nu bogoheun ka mangnan gitu aya kana teh aya nu bogoheun ka biisah gitu tatanggana teh anu sok terus we matak pikariwangeun kasebutkeunna mitra nu ngagoda anu kitu nu nya akhirna tang teu nyata mangnan anu gelut lah intina mah kitu jeung eta jelema nu benteng kasebutkeunna tapi nya KO gitu kasebutkeunna nah kulantaran kitu mung piomongeun bisi kumaha onam akhirna mah bisi manehna kalepasan eta watang teu itu tang teu ngaganggu we kabisa nu akhirna mangnan anu ini we kaleuweung titirah kasebutkeunna pisah nu kabeneran tang teu satia satuhu milu we kaleuweung bisa ge kitu mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus setengah perjalanan Mang Aep dina waktu napok ngomong. Mang Nan, Bu, punten heula nya ieu urang nyimpang heula ieu ka tempat pengisi bensin. Oh, nya sok mangga sok tenang. Ieu atuh bili ieu. Alah naon ieu teh keun beda pianon teh ka ditu atuh lah. Eta cek Mang Aep mungeun nek diasongan duit teh tang teu mita dina waktu aku Mang Nan. Mang Nanu ngasong-ngasong tapi tetap Mang Aep teu narima dina waktu ieu tang teu mitra. Antukna mobil dina waktuna dipinggirkeun tang teu mitra. Cok. Mang duduk. Amana cenah. Cok. Iya. Aita kadenge tang teu jauh ti dapur meureun kadenge jeridik lumpat tang teu mitra. Boga warung da maneh tetep. Ngeusi bensin tang teu nyatana biasa we, lain di pom bensin tapi tang teu pom ini we tang teu mitra anu disiukan gitu kasebutkeunana. Ya 50.000 ya.
Ai tatang teh we. Rek mana ieu teh? Rek mana nyarek balanja tuh meureun. Oh, ketang poho rasan teh rek narik batu basa eta narik batu geuning geus beresnya nu di dinya. Ai tanu boga warung sakitu jauh ge geus lamun teh mah aya sa ieu jauh gitu mitra mun teh lah geuningan dikenal Mang Cecep Mang Asep teh teh Mang Aep teh tang teu mitra ai supir membeureunana heueuh sok mana-mana we meureunana narik ka ditu di ditu tang teu we isu ngapang nadikeun nu abi nah ini meureun kitu mitra jadi kenal teh kitu we meureun nanti turak tarik teu gamari geus beres puguh Haji Acengna gamari teh geus we cenah geus cenah itu isukan deui cenah kitu efek teh cing teh make isukan deui meureun kudu dibereskeun keun bae cenah saeutik deui cenah ieu kewe lamun ieu ku bapa di telepon cenah kitu cek Haji teh nah saeutik deui make cing kudu diisukannya cek urang mah tuh inget aing mere duit mah dapul teh antara daerah minta ka Aceng ka teh Haji Aceng teh kasebutkeunana mere duit mah full kan peda narik datang teh cenah geus oh tuh kumaha tuh meureun ya meureunan teang deui we da karunya aing mere duit ngeus cing teh ieu da di urang da dieureunkeun heula atuh da kemari itu cek Mang Aep da ngomongna logatna memang kitu gitu sebutkeunana mitra-mitra dinya mah hampir kabeh gitu mitra-mitra 50-an itu nya 50-an we tah tadi teh si murag bisa keanginan keuna teh eta teh Rina eta teh cokot duit tah si Mang ieu we mana mah teh tata di tinan gelas tah oh ai tah Rina marupekeun anakna tang teu mita-mita di nuk teh nu keur ngaladangan kasebutkeunana sanggeus kitu tang teu Mang Aep anu nutupkeun deui tang teu nyata wadah bensinna kasebutkeunana langsung naik di kana mobil kemana Mang Dodo Mang Dodo teh siwi akang teh keur ka ieu keur ka sawah meureunan keur ngagaruh heula cenah mengpeung ieu mengpeung keur ngecer ieu hujan ieu oh heueuh atuh halus sakitu mah yo ayo nyesok sanggeus kitu mah geuleuyeng mobil ngageuleuyeng laik etah manekot dikenal ka dieu geuning Mang Aep lain ai dikenal namanya kitu teh we da sering ka dieu teh misalkan kan anu sok baroga kebon di ditu pangdarikeun anu cenah nya tarik gitu kita ti dieu teh aya deui jelema nu lainna terus beja-beja meureun kitu matak lamun aya naon teh Mang Aep cenah ngan aya abi tara ngahargakeun Kang tara ngahargakeun teh kawas batur ieu nadik sakieu sabaraha kemana ka ditu sakieu tara di abi mah sok we cing teh kawas batur kumaha we kitu abi mah ya tuh alus segitu meureunan jadi sanajan teu ngahargakeun ge jelas meureun jelema teh nya kalah kaleuwih gede merena teh nya dahar nya rokok da bieu tara menta tara naon gitu lumayan we itu mobil butut oge yeuh cek Mang Aep dina waktu datang tara mitra alhamdulillah manfaatnya alhamdulillah pogo ge mohon mobil anu nyemprung terus teng ka belah ditu tang tara mitra dina waktu lantaran arek balanya teh jeung kosong jadi ngajalankeun oge tumbahan tarik dina waktu datang jalanna alus aya di dinya mah tang teu mitra ngan ti ditu hungkul jalan anu ka ditu tang teu anu jauh mah dan kan lamun jalan tang teu ti dieu nguriling hayang ka Ciacot jalanna make jalan dieu jauh teu mah jauh mitra itu kasebutkeunana para mitra kaum dangu sadayana antukna mobil anu geus nepi mimiti tang teu dina waktuna kana kaca-kaca anu ngeceblak gede tang teu we selamat datang di kecamatan tang teu nyatana Cibatu mitra Mang aita tang teu mitra pamajikanana Mang Enan di waktuina tang teu mitra nururat tereret we asa nineung tang teu mitra asa bunga tapi ting asa sedih ting kunaon dina waktu datang teu mitra barang ningali tang kaca-kaca nu gede tang teu mitra ingat kabagagas waktu baheula manehna keur leutik pernah dibawa ku jadi bapana meureunna ulin ka daerah dieu baheula memang teu sering lah kasebutkeunana memang apal kitu baheula tapi can aya kaca-kaca kaos kieu ngan anu jelas tang teu jalanna model kieu we anger kitu ngan pedanya 27 tahun perubahan tang teu nu signifikan jelema teh tang teu baroga anak geus gede umurna nyeun imah teh mah kadang-kadang urang kota pindah ke kampung ayeuna mah aya komplek teh mah tang teu mitra rame anu tadina leuweung genggong teh ayeuna mah dibanglak tang teu mitra gunung-gunung dibongkar dijadikeun nya eta komplek dijadikeun perumahan mitra mantak rame di daerah dinya teh kasebutana ingat kan daerah dieu
Cek Mang Nan ngaret kana jadi pemajikan anak. Nya jalan namanya inget we meureunnan ngan pedah kayan kampung nawe kawayan daerah nu beda sana bedain mah. Nah, antara ka dieu kitu ceun nya. Abi mah mangabad-abad teh ka dieu teh mohon. Oh. Wah, ayeuna mah rame pisan, Cek. Mang sabaraha tahun teh ka dieu? Lain sabaraha tahun meureunnan aya 27 tahun mah ceu mah teh ka dieu teh. Ulu teuing. Sok di ditu we nya di leuweung di Laksa. Boga dilaksa we di leuweung laksa da kumaha tuh ditutupan we nungguan tutupan ceu mah. Teu nanaon, Cek. Ayeuna mah di dieu teh jadi kota, Cek. Lah, ampun teuing nya rame sagala rupana ge. Tukang dagang, tukang naon tang teu nu baheula di Tararanggung teh ayeuna mah geus najis arembungeun. Ayeuna mah di Tararanggung ge kana motor da baroga motor pan ayeuna mah. Sok tingali tukang naon-naon kana motor ayeuna mah. Di dieu teh bener. Aya alasanana aya kana motor jangkauanana jauh cenah jarak jangkauanana jauh cenah. Itu beda jeung ditanggung mah kurang kuriling sepeda bedana tang teu nu ditanggung mah bisa turun naik, naik kana tanyakan, naik kana kumaha naik kan nu ditanggung mah kitu. Nya ieu namanya kitunya. Da ayeuna mah da meureunnan geus beda deui, meureunnan Mang Aep nya. Eta namanya kana ditu kabege ayeuna mah. Ari tatang teh ngobil tang teh we ngobrol. Kerek turun di mana ieu teh Mang Aep teh eta Mang Nan teh. Ieu teh rek ngaliwatan komplek camat kitunya. Oh, rek komplek ieu komplek camat didinya. Nya begoge. Nya sok atuh di eta mah kek abdi da ngaliwat ka dinya meureunnan ieu mah. Muter we saeutik lah ka kota bae teh naon. Ai tatang teh mitra. Cek Mang Aep nu karunyaeun dina waktu malah rek dianterkeun we tang teh we sanajan kun nepi ka nya teu nepi ka buruan ge kasebutkeun nepi ka ieu we pintu komplek lah kasebutkeun sabab nya eta na naon ngaranna teh pacamat memang aya di jero komplek tang teh komplek elit ya real estate di dinya mah kasebutkeun mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Antukna komplek real estate tang teu nyatana anu dipake pacamat dina waktuna kabeh oge nyebutna komplek camat cenah. Sebab tang teu pacamat aya di dinya kasebutna geus pada apal deui mitra-mitra. Sanajan teu apal saha camatna kasebutkeun ibaratna da memang teu kabeh apa jadinya ge tang teu camatna di dieu eta camatna. Kadang-kadang budak anyar mah teu apaleun saha camatna cenah di Batu teh nya cenah kitu mitra-mitra. Di dieu meureunnan tah wayahna mah bisa asup ka dieu da mobil kieu mah bisa asup deui ongkoh ka ditu mah. Oh mangga atuh. Ya nuhun pisan ieu atuh ieuna. Entong Mang Nan entong. Keun teh mah decokna deui sakalian lain kahajang nganturkeun parina ge. Sakalian we ieu mah kabeneran aya milik meureun Mang Nan gitulah. Sok we bae duit mah keun we entong ieu. Cek eta tang teu mitra cek Mang Aep bageut. Karena Mang Aep di waktu ieu. Aduh nuhun pisan atuh. Mang Aep tang teu jeung Mang Nan tarurun oge tang teu nyata Nabi Isa. Nu saterusna Mang Nan jeung Mang Aep tang teu nyata anu ngakutan babawaan anu memang lumayan rada loba lah eta babawaan tentang teu mitra. Duh nuhun pisan atuh ieu teh Mang Aep ieu nya geus dianterkeun nepi ka dieu. Nya sarua sok we sing ieu nya. Abi rek mangkat deui yeuh da bisa kabura-burang teuing deui. Nuhun pisan atuh nyata Pak. Ai tatang teh mitra cek bisa oge sarua. Mohon Cek, mohon bisa sami-sami sok mangga. Ai tah sanggeus kitu mah naek Mang Aep teh kana mobil geulieung maju tang teh dina waktu ieu mitra geus teu ngareret deui. Mang Nan anu ngajanteng dina waktu tang teh mitra. Saya tah bawa tah lin ngajanteng. Mendak sareugeun bapana duh ya Allah teu inget nyangka bisa ka kotanya. Yuk sanggeus kitu Mang Nan anu apaleun tang teh nu saterusna leumpang dina waktu ieu tang teh mitra tukang dagang marelong tang teh anu aya tukang bubur, tukang bakso daun tang teh di hareupeun komplek didinya teh kasebutkeun ye eta mah. Kulineran teh tang teh mitra sagala aya. Sate Madura teh mah nasi Padang teh mah sagala rupa tang teh mitra aya dahareun teh. Kenca katuhut teh tang teh mitra. Bener-bener dina waktu ayeuna sararea atar pinu marelongkeun tang teh kanu rebo babapang pangana ku rebo babawaanana sagala rupa tang teh jelema meureun anu ngomong rek ka mana jelema tang teu meureun pasti rek gawe soalna duanana ge katingali boh tang teu nya Nabi Isa anu kuleuheu rasana mah meureunan panghebatna di ditu di leuweung mah meureunan di leuweung mah dawuh baturna kasebutna
Bisa baju anu kararusut lantaran teristiman tang teu memang nya baju weuteuh kasebutina tapi baju weuteuh zaman baheula teh sabaraha tahun atau tang teu dipake nilep samalah tilepan-tilepan agen bekeun semua hideung mitra-mitra. Bisa tang teu mitra-mitra dina waktueuna. Anu kuleuh mangnan oge sarua we dina waktueuna tang teu baju calana anu kuleuh kasebutina ai make sendal capit tuh di mana tuh make cangtur atau make sepatu tang teu mitra-mitra. Bisa sarua make sendal capit wajar we lamun jelema tang teu dina waktueuna tang teu mitra-mitra nyaeta anu naon ngaranna teh anu marlongkeun ka mangnan anu merebo ku babawaan bari jeung kantong jadul nu baheula tang teu mitra-mitra eta kantong teh nu geus sararoeh ongkoh di kantong teh. Asal dibawa we tang teu mitra-mitra. Di belah mana gitu bapana? Itu tuh asup ka komplek itu tuh nu aya anu aya satpam itu. Oh, malah naon gitu bapana libat rumah di kota Aralus pakaian lagi paling tadi melongkeun ka urangnya. Keun bae melongkeun mah dahayangeun, bogeun panon jelema mah. Keun eta geus. Eta mah usilnya wajar, urang da meureunna memang dekil, urang mah datang ti leuweung. Ceuk mangna anu sabodo amat tang teu dirokteina saupama tang teu nyatan diparalongkeun ku batur oge. Mangnan anu leumpang nu saterusna melokeun awakna tang teu kabelakeun sadina waktueuna tang teu mitra. Anu rek asup nyatana kana komplek anu mana tang teu asup kana komplek dijaga ketat dina waktueuna tang teu kudu dipariksa itu pariksa ieu segala rupana tang teu mitra. Bade ka mana Bapak? Pak, bade ka mana? Oh, bade ka Pacamat. Ka Pacamat. Bade ka Pacamat. Sararea tang teu eta satpam teh di dinya teh aya kana 5 anana tang teu mitra. Nu bener we atuh Pak ngomong teh melikot nyebut ka saha wae sigara ka saha wae emang nyebut ka Pacamat segala rupa mah nya Pacamat tang teu emang saha na dulurna atawa sahana ieu teh nu rek gawe di Kacamat. Kalarasan pun anak puguh ge. Neng Ayumi. Ha? Neng Ayumi pun anak. Alah, ieu mah deui bener ieu. Geus stres ieu mah. Ai tatang teu mitra-mitra mangnan harita kutiban teu petang teu mitra. Anu teu dipercaya dina waktu tang teu asup ka komplek elit dina waktu tang teu mitra. Nu dijaga ketat kulimaan nya satpam security tang teu mitra. Bisa nu muntang tang teu kana leungeun anu jadi salakina dina waktueuna tang teu mitra. Bapana, kumaha tuh? Tenang we da bakal asup ieu. Pak. Wayana Bapak teu ka tong ka dieu Pak. Ieu mah tang teu kelas elit nu datang ka dieu mah Pak. Lain ngahinakeun, memang pakaian Bapak teu payus kasebutkeun anak. Cek eta satpam tang teu mitra nu onta teh buseukeuk awakna we tang teu dina waktueuna. Budegel kasebutkeun mitra. Nya atuh kira-kira we atuh nyebutkeun tang teu nyatana Mang Ayumi kasebutkeun pun anak. Alah. Sing realistis atuh Pak ari ngabohong teh ieu teh. Piraku teuing da mulai nu percaya lamun Ayumi kasebutkeun anak-anak. Ya maksud teh minantu gitu. Minantu. Aduh ya Allah minantu cenah. Memang nasaha gitu. Kalarasan pun anak manamina nyatana Haris. Barang ada yang Haris eta satpam reading bulu punuk natang teu mitra. Sabab sakomplek eta lain sakomplek oge tang teu mitra. Sadaerah eta mah tang teu di luar komplek geus ararapaleun tang teu mitra. Saha ari Haris kasebutkeunana. Baheula Haris anu dihina ku galakna mitoha ge cenah tang teu salepel camat dijajak bobokongna tang teu. Ayeuna tang teu Haris nu terkenal samalah tang teu nyatana. Kapolres tang teu di dinya oge tang teu apaleun ka Haris tang teu mitra. Samalah kamari ge datang ka dinya ngahaja. Lantaran memang Haris tang teu meureun geus aya informasi lamun Haris tang teu mulang ka dinya jadi ditutur-tutur we ka mana oge tang teu mitra. Sabab Haris mangrupakeun hiji jalma anu mana tang teu nyatana anu diaku di kepolisian kasebutkeun mitra. Anu jasana gedena karanan di kepolisian kasebutkeun mitra. Nu matak jelas ka mana-mana ge Haris tang teu nyatana anu diikuti maksudna teh nyatana teu nuturkeun tukangan ngantang teu we dipantau ka mana-mana ge bisi kitu bisi kieu maklum ai jalma tang teu we anu berharga maka sebutkeunana mitra ka mana-mana ge tang teu we anu dipantau mitra kitulah kasebutkeunana mitra. Tiasa lebat atawa henteu teh ieu teh nu laras ieu teh anu bener ieu teh Mang piraku ai bapa anakna jongkung badag gawas kieu bapana pecek rek kitu kumaha urusanna ieu teh ibu ieu teh ibuna
Harita bisa nu mangut memang bisa maka sebutkeun boga rupa ngan pedar ai dekil kitu mah sanajan boga rupa alus ge kasebutkeun mitra-mitra. Anu nya kitu Mang Enan tang teu memang Mang Enan mantang teu anu memang teu sajangkung Haris tapi tang teu we salureun bisa hangar gitu kan pedahnya. Ai Haris mah bisa disebutkan di luar nalar gitu Mang Enan tang teu we anu kasebutkeun teu jangkung-jangkung teuing yang biasa standar. Sedangkan Haris mah tang teu mitra bisa disebutkeun jangkung badak teh bener mitra. Tapi kakeun Ayumi mah tuh Ayumi leutik atuh jangkung leutik Ayumi mah. Asana mah jangkung di palangan awewe mah Ayumi. Ai jeung Haris mah tang teu mitra kudu tangah tah nempona ge ka Ayumi teh. Padahal mah jangkung Ayumi teh lamun cek ukuran awewe nu lain mah tang teu Ayumi bisa disebutkan jangkis gitu jangkung. Itu mitra awakna teh. Sedangkan nu lainna dina waktu tang teu anu masih kena ragu dina waktu sabab dina ningali dina awak ningali tang teu dina tangtungan memang tang teu ieu teh kasebutkeunana ayeuna beungeut maka tinggal dibersih tang teu mitra ngan pakaian anu dekil kasebutkeun dina waktu sanajan cek manehna aralus ge da. Nya kitu di tang teu indung na dina waktuna make gelung ditu da teu mitra anu tang teu nyatana di kerudungna teh anu dicengcelekeun teh ada kerudung teh kapanan iraha teuing meuli kerudung aya ge kerudung tang teu ku nganget geus teu di ieu kalah ka barolong nu aya we dipakekeun matak teu kaler teu keidul kapaksa dicengcelekeun we tang teu kerudung teh jelasna karanan we anu tang teu we sigahna teh naon ngaranna teh sigah naon kitu kasebutkeun mitra anu ngajadikeun jalma-jalma di dieu tang teu kurang percaya ku ayana tang teu nyata Haris dina bagieuna jadi anakna. Rasa urang satpam anu tang teu ngaharewos kumaha lamun bejakeun heula we deui melaporkeun heula ieu ka Pacamat ya. Kebenaran ayeuna can init kan. Ya sok atuh leuwih hade oge. Sanggeus kitu mah tang teu mitra. Antukna satpam naik motor di waktu tang teu mitra anu lumayan rada jauh lah. Karena motor teh paling oke 5 menit meureun mitra. Anu kuralang kuriling terus nepi we tang teu mitra ka hiji imah nu ngacengleng tang teu mitra. Imahnya eta Pak Adi Luhung merupakan camat di Kota Batu. Maksudna teh nya di Cibatu mitra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Cecep nu kebenaran keur ngogosokan mobil dina waktu tang teu mitra. Oh, Mang Udin aya naon, Mang? Punten Pak Cecep, mohon. Mang Cecep tang teu satpam disebut bapak we tang teu mitra mangu tidak. Padahal supir tang mitra. Nah sanes puguh ge aya jami anu nyebatkeun nya teh Ayumi teh kasebutkeun mantu saurna mah. Terus oge nya teh Pak Haris teh anu nyebutkeun pun anak cenah teh. Oh, di mana ieu na? Nuh di ditu. Astagfirullah Mang. Sina kan ieu eta teh bapana Ayumi, bapana Haris eta teh bener. Hah? Nu laras Mang Cecep. Astagfirullah hayu aja. Eta Mang Cecep di waktu antukna dina waktuina. Anu ini make mobil kasebutkeun dina waktuina. Sedangkeun tang teu si ibu dina waktu tang teu mitra tos di warung kasebutkeunana. Ada ka mana kitu Mang Cecep? Oh, punten Bu, mohon bade ngajemput ieu puguh ge panan. Panan di mana gitu? Itu saurna mah di kaca-kaca saurna mah. Di tempat penjagaan. Oh, teh di pirang lebat meureun ka dieu da nya kitu teh pangintenan. Astagfirullahaladzim karunyana kana juga pirang dia tuh. Cek si ibu dina waktu tang teu mitra. Sanggeus kitu maleos we Mang Mang Cecep dina waktuina tang teu mitra anu make mobilna anu ngageuleuyeung init ninggalkeun eta pitempatan pikeun ngajemput tang teu mitra Mang Enan kasebutkeun mitra anu aya di kaca-kaca di ditu kasebutkeunana. Nonton bola mitra. Aya nu tilu-tilu. Pala mitra kaum dangu sadayana. Mobil anu geus nepi dina waktu datang teu sadegeun satpam anu langsung hariweuseus ka anak buah ka babaturanna juga. Aduh bener-bener. Naon itu bener-bener teh? Ieu teh bener, ieu teh mertuana Neng Ayumi.
mertuana Ayumi. Bener, itu Mang Cecep ka dieu. Ai tetang teh mitra satpam dak numadak dina tetang teh mitra gelisah. Sok sieun tang teh dibejakeun ka Haris pang nama mitra lain kumaha. Jurut Mang Cecep turun dina teh dina. Panan. Mang Cecep tang teh geuningan. Mang Cecep. Damang. Alhamdulillah aduh manawi teh sana maka di ayeuna nya bari ka di ayeuna mah dijemput main teh ka ditu nya. Mohon boga teh. Ka dieu kana naon tadi kana elap atau kana naon? Kalaresan teh sarang Mang Aep gitu kita ditanya urang bandar kalaresan sok biasa we sok langanan icalan sayuran mamang maka di itu bapak maka di itu teh itu terkenal sarang Mang eta teh kalaresan anjeunna bade ka pasar saudara balanya gitu. Oh alhamdulillah atunya mohon aya teh Mang Cecep ningali ka satpam di dokter aduh nembe kata diasupkeun bieu teh ieu teh mertuana Neng Ayumi teh kieu-kieu teh aduh ampun teh duh punten pisan Pak punten pisan mohon abi teh teu terang manawi teh sanes ieu sanes mertuana non Ayumi gitu teu sawios teu terang panginteran cek Mang Enan dina tetang teh mitra sanggeus puguh kitu matang teu sararea tang teu mitra nu lebaran we sasalaman ka Mang Enan dina teh mitra nu ajrih ayeuna mah katingali sabab pang nama tang teu boga anak anu ngaran Haris wah lamun kanyahoan ku Haris bisa-bisa manehna di tang teu dibebeutkeun ku Haris tang teu mitra soak dina teh mitra para mitra kaum dangu sadayana Mang Enan antukna naik kana mobil di barengan tang teu mitra nyetra jeung jadi pemajikanana sedengkeun babawaan anak tang teu diasup-asupkeun ku Mang Cecep Mang Enan mati tah asup be tang teu keun Mang Cecep dina waktu ieu tang teu bantuan oge tang teu nyetar ku security nu aya didinya adalah lumayan loba babawaan teh. Antukna geuleuyeung we mobil tidit cenah tang teu dina waktu ieu merek ngelakson tang teu ka satpam nu ngarangut dina waktu ieu tang teu mitra. Sanggeus tuluy aduh gelona kana sugan teh lain bapana Pak Harisnya euy aduh lamun dibejakeun ka Pak Haris cilaka urang ieu. Matak cek orang tadi ulah sok gampang gitu jalema teh ulah ditinggali dina casing lah sia tadi mah teh ngomong gitu sararea tang teh disalahkeun padahal keun teh tang teh mah tadi mah cenah tong ningali kana casingna sagala rupa padahal mah tadi nu ngomong gitu sararea dina waktu tang teh hayang meunang beureun kitu sedengkeun mobil anu geus nepi deui tang teh dina waktu kabeneran dina waktu tang teh budak anu lulumpatan kabeneran keluar jeung Ayumi kasebutan mitra budak anu katingali melong kana mobil tang teu mitra sedengkeun tang teu bisa anu geus ningali tang teu ka budak nu geulis tuh jeung bangor tang teu mitra anu katingali lumpatan di udag-udag ku Ayumi tang teu kesel mitra dina kesel wae da Ayumi maka sebutna amarah ka dieu mun sok nanon teh tuh ka dieu cek Ayumi di dokter tang teu mitra sedengkeun tang teu Ayumi ngadon ciciritikian di dokter mitra bro labuh tang teu mitra goak ceurik tang teu tuh nya budak teh kunaon sih mun sok naon teh anta kuliah nakal sia budak teh tang teu ngagoak di mitra di dokterna sedengkeun Mang Cecep anu melong tang teu di dokterna anu lagi ruwe markirkeun mobil tang teu mitra sedengkeun indungna atrabinya teh indungna Haris bisa nu langsung juru turun di dokterna Amara Ari tatang teu mitra sarareang melong tang teu Amara ge melong di dokterna leungeun rangah apaleun tang teu mitra bari nunjuk kada jadi indungna ngalaporkeun lamun indungna galak cenah ka manehna tang teu mitra ngadu mah alhamdulillah mah tos dugi ka dieu damang alhamdulillah Ayumi kunaon Amara teh biasa ieu masih nakal ieu ai tatang teh Amara nu neuteub seukeut kana jadi indungna terus goak ceurik teh aduh sigana tos di kumaha we tang teh mitra bari nunjuk leungeunna tentang teh eta mah ditunjuk kitu digengel geura leungeunna cek Ayumi goak di tang teh indungna tang teh mitra kesel ka Amara anu ngadu tang teh ka ninina dina waktuna atuh garawa ku ninina dina waktu tang teh dipangku mitra bari seuri ninina teh ningali tang teh tingkah budak tang teh nu lucuna kana dina waktuna sedangkeun tang teh mitra bapana oge sarua dina waktu tang kasebutkeun Mang Enan anu nyampeurkeun terus dina waktuna sedangkeun Ayumi nu sasalaman suntangan kanu jadi kolot mitoana dina waktu tang mitra kalian bungahna karanan marah mae tang teu dina waktuna Kang Haris Kang Ayumi ngageroan Haris dina waktu dina mitra nu keur ngobrol tang teu nyetana jeung mitohana tang teu mitra iya ya Bapak saha
Bapak nan. Aita Haris tang teu we anu melong kada jadi mitohana Pak aya bapak cenah. Oh, aya bapak ka dieu? Pohon saur Ayumi. Geus kitu mah tang teu Haris nu langsung cengkat. Nu narolong we keluar bener we dina waktu tang teu we nu nararangtung dina teras. Indungna bari mawa tang teu nyatan Ayumi nang ngaran teh bari mawa Amara kasebutan mitra-mitra di doktena anu katinggal di ramah bayi cepanonan tang teu mitra. Sarengan Haris di waktu tang teu nanya. Mak. Nah, geuningan kana naon ti ditu, Mak? Kebenaran milu jeung saha tadi teh Pak? Milo jeung Mang Aep puguh bapak teh kebenarannya sok langanan meuli sayur we kebenaran ka pasar. Oh, teu kana elep nya, Pak. Cek ayu cek hata Haris. Teu puguh oge. Wih, geuningan pandan mangga kalebat atuh, Pak. Ih, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antuk sararea tang terdara datang di waktu ina sesalaman ka Mang Nan. Budak anu anggar di Pak di ieu keun wae. Haris anu ningali budak cari mah bae tang teu mitra bari nyusup kana dada nu jadi inungna dina waktu tang teu nyatana dada nu jadi inungna Haris tah mitra nyatana bisa. Nanya tang teu Haris teh. Kunaon ieu Mak? Jadi kining. Itu tuh pas jeung indungna. Da anggar wae itu Ayumi. Kunaon Ayumi? Udah teu naon bener-bener kelabu sorangan lumpat labuh. Geus labuh kita jelema langsung nyangka nuduh teteh ka ieu ka Abi. Haris ngaran seuri dia teh. Da sok kitu da tara dicarekan budak nama. Cek Ayumi tang teu beri jebi dia teh mitra. Pun bae da leutik keneh. Cek Haris tang teu mitra nu nyaahna kada jigan teh ka Amara tang teu mitra. Amara tang teu mitra dina waktuna atuh ningali bapak tang teu mitra dina pang menangkeun. Nu melong itu tadi tang teu mitra. Tuh menikat ieu. Ayeuna mah aya nu pangmenangkeun awas ya Amara. Inungna tang teu ngunek-ngunek we bari tang teu. Da sok kitu geuning budak awewe jeung inungna teh sok kamusuh we mitra dordar gitu mitra. Tapi da mata lucu sebenarnya mitra. Antukna tang teu mitra Amara dina waktu nanti maksudna teh sararea tang teu dina waktu nu asup we ka imah. Anu langsung ngararobrol tang teu ngariung Amara mah tang teu dimasikeun we di lahun tang teu jadi indungna mung kana lain teh tang teu dihayal kuna lain teh. Cek ninina nu lain tang teu mitra dina waktuna. Amara, ayo kadana yuk. Ayo kadana karunya tuh manini tuh karunya manini nah kan capeun. Cek Amara tang teu mitra kala montel. Bios sama bios ibu. Ai datang teh cek ayeuna teh ngaranna teh cek bisa tang teh bari ngusapan tang teh kana bukna Amara dina teh diponi atuh mitra. Sararea anu ngobrol panjang lebar lain eta iraha rek ka Bandung teh kitu. Cek Mang Nan tang teh mimitian di ngobrol. Kebenaran tadi abi teh rek ka Bandung teh isukan Pak pas sore kabeneran teh. Soalnya abi geus aya nu nelepon gitu. Oh, jadi alhamdulillah atuh meureunan Bapak bisa bareng nya Pak. Nya. Tadi mah Ayumi teh rek heula di dieu kan teh ngadaguan Bapak gitu kan jeung emak. Kebenaran meureun ari emak jeung Bapak ka dieu mah teh kudu ngadaguan bari abinya. Da tadi makin we cing teh da Amara ge betahan kana di dieu tadi nama resepkeun kana di dieu teh. Entak we cing teh abi mah sok we cing teh Kang Haris mah teh payun. Da sareng mah cecep ieu kayak abi mah cing teh dijajabkeun ku sanesna deui kitu. Kumang jaja pangintenan diajabkeunana itu. Ayeuna mah tos aya bapak nya alhamdulillah we saradaya datang teh we nying ka ditu. Oh, nya tuh syukur alhamdulillah gitu mah. Bapak tuh pada ka Bandung mah. Wah, tuh dah. Ari abi mah teh geus puguh tugas di dieu kumaha teu bisa ditinggalkeun gitu kasebutkeun lain teu hayang geuna gampang lah. Da memang kamari masa bulan teh 2 kali ke Bapak teh ka ditu teh jeung nya malah indungna ge di ditu kamari teh. Oh, lila hampir sabaraha bulan aya 2 bulan gitu mah. 2 bulan leuwih meureunan dah. Teman si Ayumi meureunan atuh dah hayang kitu. Ngaran meureunan. Anu kakara meureunan boga anak bingung rek kitu rek pedong rek kumaha
ngabedong ge kalaka cigahna teh naon siga nalian naon gitu ngabedong teh mentak teu bae kasebeleun. Ada teh terang mana teh nu ngawartosan. Biacah kan sibuk di ongko tuh dah. Eta oge sok diwartosan ku abi ngan pedanya kitu teh kitu deui. Ah bae we cekeng teh. Cek biasa nyelengkeung tang teu mita-mita dina waktu nu keur peresan sangu dina waktu tang teu mita-mita. Nu keur ngajajar-jajar deungeunna dina waktu. Sararea ngorobrol manda panjang lebar bari ting baraka taksiri kadang-kadang tang teu mita ngomongkeun amara anu baong ngomong rupa-rupa we tang teu maklum keluarga geuningan sangareuta. Kumaha tuh di ditu ayeuna parantos di calan sadayana tos seep. Alhamdulillah. Aino jarara di kamari nu kanyat di ical menyari di ical we pangintenan. Ya lauk sadayana parantos dipupu dialah gitu kan seperti dibedahkeun. Maringintenan sanajan geus dibedahkeun oge da aino aralita mah ade tang teu di kumaha nyantos we meureunan. Nya mudah-mudahan we meureun abi teu lami di ditu di Bandung. Ya bapak mah kana di Bandung we tuh terat kedawi di ka dieu Pak. Naon we di ka dieu oge? Ih nya meureunan ai bapak mah kumaha tuh meureunan. Ai cicing di Bandung mah asa kumaha gitu ka ninggalkeun meureunan imah butut-butut wae mah. Ah nyakeun bae atuh Pak da meureunan di Bandung oge nya eta mah pami ka dieu pami hoyong we pengen ka leuweung ka ditu. Tapi udah bakal bala panginten pai ila meeting mah. Nya tuh. Nya kumaha engke we meureun bapak. Pokokna mah bapak mah kudu di Bandung we jeung mak. Geus kudu balik deui. Ceuk Haris anu ngadukung tang teu ka pamajikanana di dokter pamajikan anu mangut. Nya kitu ge sararea anu ngadukung di dokter. Mohon atuh naon namanya teh Isah mah meureunan jeung Mangnan mah nya di ditu. Ai tatang teh si ibu nyebut teh Isah we lantaran memang dangora kene kasebutkeun ana mitra lamun dibandingkeun jeung manehna mah jauh kitu kasebut manehna mah dina waktu ayeuna tang teh mitra anu nya beda lah ai genep tahun 7 tahun mah jigana Isah teh tang teh mitra. Sarua boga budak hiji kan dua gitu sebenarnya mah Ayumi teh. Kan Ayumi boga lanceuk kan pada maot gitu kasebutkeun lamun teh mah ayeuna geus gede ayeuna teh lamun teh mah aya meureunan Ayumi teh nya lanceukna sekitaran antara 35 tahun atau 32 tahun mantak lumayan tang teh bitara antara kolot mantak tang teh we ka bisa nyebutkeun nya tara Nyi Isah nyebut teh mitra kitu kasebutkeun nya mending oge kitu di ditu kahiji meureunan meh tentrem Haris kapanan beureunan udah jarang aya di imah geuningan beurang peuting bapak semet di ditu ge kur aya sabaraha kali cicing di imah. Mantak lamun tokoh di imah teh kasebutkeun kur aya Mang Cecep hungkul. Jeung Ayumi kali budak teh biacah geus bisa kitu sok rada melang ieu. Memang eta ge aya nu sok nungguan barudak-barudak urang dinya kasebutkeun nu ngajaga ayeuna mah. Ya bisa disebutkan security lain datara make baju security ngan pada sok ngajaraga we gantian soban peuting ge. Memang teragap lah dah. Digaji soban ieu ge kitu kasebutkeunana lumayan we daripada cara ricing alalangur gigitaran mending keneh di dinya we gigitaran mah cekeng teh. Lumayan menang duit ongkoh ban bulan gitu we di dinya teh. Sumunya kumaha engke we eta mah abi teu tiasa ieu ayeuna mah. Ceuk Mangnan oge tang teu dina waktu ayeuna mitra nu ngobrol. Itu atuh urang tuang heula yuk. Mangnan oge ieu Ari saya urang ieu heula yuk. Ai tatang teh we ceuk mitohana dina waktu ayeuna nu maleh meh ayeuna mah tang teh mitra. Ya sok atuh ayo urang makan heula yeuh. Urang ngariung geus sok. Sanggeus puguh kitu mah tang teh sararea jalma tang teh we anu lantaran loba penduduk dina waktu ayeuna tang teh tina meja makan dipindah-pindahkeun we ka handap tang teh kana karpet. Brak we sararea ngariung tang teh mitra. Anu mana sayuran mayur tang teh mitra teh nu bawa kamari teh tang teh mitra ti Mangnan dina waktu masih kena aya da simpen dina kulkas tang teh mitra dina freezer. Jadi tang teh teu layu atawa kumaha kasebutkeun mitra. Lalab-lalaban segala rupa aya tang teu di waktu ayeuna wah lauk oge komo di waktu ayeuna masih kena aya we nu dipinang teh mah nu dibeulem teh mah geus we tang teu mitra sabab lauk anu timbang nantang teh sakitu lobana sawareh tang teu kadulurnakeun sawareh oge tang teu we aya nu diurus di dinya we di imah tang teu digaringkeun jadi teman hayang tinggal ngagoreng gitu kasebutkeun mitra. Genah tuh maninah lah kasebutkeun mitra.
Sararea dalahar semangat ponyo bari ngarobrol we tang tara mitra-mitra ngalir ngidul di bari dahar oge tang tara dina wakteuna mitra-mitra. Pala mitra kaum dangu sadayana. Antukna tang tara mitra-mitra teka catur sabara poena di kampung di dinya. Lantaran dina poe isu kanana tang tara pas sore Haris anu tang tara mangkat ka Bandung dina wakteuna. Isuk-isukna Ayumi nu mawa heula tang tara mitra-mitra indungna ka pasar kasebutkeun mitra-mitra. Tadi dinya ge aya kasebutkeun supermarket. Biasa di kampung tang ternyata kampungnya lain kampung-kampung teh kasebutkeun kota we, kecamatan, kota kecamatan kasebutkeun mitra-mitra. Supermarket mah tang tara we aya sababaraha hiji di dinya teh. Kasup tang tara minimarket, tang tara mitra-mitra aya loba saban tempat ke minimarket mah. Anu sajodo si eta we jeung si eta minimarket teh. Aya we anger. Di mana-mana aya si eta, aya si itu gitu mitra-mitranya. Sapa saradea ge nya. Di mana-mana aya si itu pasti aya si ieu gitu minimarket teh anger we dua mitra eta si eta jeung si itu gitu guys sebetulnya. Pala mitra kaum dangu sadayana. Isuk-isuk harita Ayumi tang tara mitra-mitra anu make mobil. Budak tang tara mitra-mitra dititipkeun kanu jadi indungna. Tujuan Ayumi tang tara mitra-mitra rek make salin, meuli salin lah pikeun anu jadi indung jeung nu jadi mitohana tang tara mitra. Maksudna teh nyatana indung mitoha lah jeung bapana meureun kitu sebetulna. Sanggeus nepi ka pasar mobil tang tara dina tang tara diparkirkeun. Sedengkeun biisah tang tara mitra-mitra ningalikeun ka Ayumi anu cara bawa mobil dina anu tang tara we nyata ngarasa bangga nakaranan sakelas awewe cenah kitu cek nanti cek si biisah anu tang tara bisa nyupir pada mah tang tara geus jadi umum ayeuna mah awe teh tang tara mitra malah awe ge loba nu mawa truk mawa beus ayeuna mah bener da memang nya nah awe teh ayeuna mah tang tara terpaku kudu mawa mobil leutik ayeuna mah bahkan anu geus digawe mobil bus mobil truk mobil Toronton oge tang tara loba awewe ayeuna mah mitra-mitra bentak aneh gitu ngan buluhan biasa we nu teu apal meureun sangkana teh nanti ngarasa bangga nakan luar biasa sabab tang tara mitra pikiranana anu memang boga minantu dijago kana mobil cenah kitu mitra-mitra. Di dieu mah. Oh, di dieu. Mani rame ieu pasar teh. Make kantos kapungkur teh ka di nuju alit, dicana ka dieu tapi dah hilang deui mama. Mama kamu geura kantos ka dieu kitu mah. Hareup mak teh beureunan aya aslina mah da mak teh beureunan urang Cibatok. Oh, mak teh di Cibatok kabitna. Oh, ari mak tutunggul mah sadayana ge di Cibatok. Namun pami di curug papangitan ayeuna gada aya keneh we meureun ai wargi mah di Cibatok dengan pedahnya kitu teh mah tatos lami teuing keun we meureun gitu. Nah nuju alit mah sok dicana ku emak teh ka dieu ka pungkur mah mohon lu kasabaraha kali ngan pedahnya kitu ai nuju alit mah hilap deui dah ayeuna mah pasana tos benten geuningan. Mah ayeuna mah tos di remajakeun pasar ge sararaya ayeuna mah. Harita tang tara mitra-mitra dina wakteuna. Anu lain tang reka pasar tang tara Ayumi mah maksudna reka pasar biasa kan pada memang di dinya ada memang pasar gede kasebutkeun mitra-mitra. Nu disebutkeun pasar gede teh di dinya kasebutkeun mitra-mitra. Ayumi nu leumpang dina wakteuna Harnahan can teu sanes kapali ditu atuh neng ka pasar sanes. Henteu mah aditu we kaluhur yuk. Cek Ayumi tang tara bari ngael kana leungeun nu jadi indungna dina waktu tang tara mitohana. Antukna tang tara indungna dibawa naik kana lift dina wakteuna. Aduh neng, aduh mama meni asa deg-degan karena teking ka dieu jalan atuh ka mananya. Teu aya deui di dieu mah teu aya lift anu sanes. Ieu ieuna puguh oge. Cek Ayumi tang tara mitra-mitra dina wakteuna. Padahal mah nyaho manehna ge aya lift anu lainna ngan pedah tang tara we dina wakteuna ngahaja we supaya tang tara engket entah mun teh mah di Bandung henteu sok lamun dibawa ka nu kieu kasebutna mitra-mitra. Mana naon mah? Sok laleunan sok. Sok 1, 2, 3 sok mah. Ari tang tara we indungna dina waktu make senal Ayumi dan teu make senal Capit ayeuna mah mitra-mitra. Anu rada ngagaleong. Aduh neng, aduh paur ibu mah. Moal sok mah. Moal paur ieu. Cek Ayumi tang tara mitra-mitra. Antukna tang tara mitra-mitra duana geus nepi ka luhur, jelema-jelema nu melongkeun ka si emak dina waktu tang tara mitra-mitra bener. Maralongkeun da ngarasa aneh meureun kitu kasebutna. Sanajan nyaho ge manehna pasti ieu urang udik cenah meureun kitu pamikiran jelema pada teu ngomong we gitu. Pala mitra kaum dangu sadayana. Ayumi anu ngabalanjaan indungna dina wakteuna anu teu nyaho indungna mah tang tara mitra. Ngan terakhir we tang tara geus meuli sabaraha hiji tang tara pikeun indungna salin kasebutkeun dina wakteuna nya seperti biasa we.
bangsa ning baju-baju muslim nu karari itu kan ujang ibu-ibu kumaha lah kasebutna naon atuh disebutna nu karari itu we lah teu mitra-mitranya. Anu terakhir Ayumi tang cara mitra di waktu na anu nanya kasih ibu nya terkasih mak kasebutna ka Bi Isah. Ma, mohon neng. Ari mah yang nu kumaha ieu? Hawios mama. Sabaraha kitu neng ieu. Tah itu cek Bi Isah nyebutkeun wios tapi tang cara nanyakeun hargana di waktu minta. Mirah mah harap pangos nama. Cek tang cara Ayumi dina waktu tang cara nyebutkeun mirah pada amat tang cara hargana nyaho mahal. Ngan pedah tang cara disebutkeun mirah teh geus pasti lamun nyebutkeun harga mahal. Bi Isah tang cara maldaekeun mitra-mitra. Matak tadi geteng tanya nyahoan Bi Isah bas meuli tang cara kira-kira tang tadi tanya heula. Ma anu nganggo sok sais baraha gitu sok ditanya tang cara mitra Bi Isah tang cara teh apa sais sabaraha nya bingung. Ngan anu tang cara dipastikeun lamun tang cara jelema sakade Bi Isah pasti bajuna kawas kira gitu. Teu jauh beda jeung nu jadi indungna. Kitu tang cara mitra cek Ayumi. Bi Isah nu antukna tang cara dina wakteuna mitra-mitra nu nanyakeun harga dibejakeun harga murah we tang cara ku Ayumi. Mama yang nu ieu mohon pami mirah mah pami awis mah teu kenging ah. Nu mana mah nu ieu? Nu ieu tapi awis meureunnan. Ah, henteu mah teu awis ieu sok nu ieu mah. Cek Ayumi tang cara bari imut tang cara ngagalenyo dina wakteuna. Tang teu nawa Ayumi yang geus tatahar mawa duit tang cara mitra-mitra nu gede na karanan sabab salakina pangalanan nu gede tang cara mitra. Da Ayumi pantara usaha salakinan usaha pangalana gede atuh mitra-mitra. Lebih-lebih ti naon gitu kasebutkeun lamun digaji teh masa bulan kasebutkeun memang gaji ti polisi mah saeutik sabulan teh standar we biasa ngan eta bonus tang cara mitra lain ti polisi ti jalma tang cara nu ngarasa ditulungan ku nyaetana ku haris mitra-mitra ta eta nu sok garede mere bonus mah tang cara mitra aya wae saban poe ge hampir kitu kasebutkeun. Para mitra kaum dangu sadayana cag urang tuna heula deui ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun deui dina jejer anu sami nyaetana tang tosna nyaetana penguasa rimba. Oh, penguasa rimba mitra-mitra moho ayeuna tos dugi ka 55 enjing insyaallah 50 genep mitra-mitra nya mohon apunten anu kasuhun mitra-mitra di-upload heula ieu margi situasina. Kirang sae mitra-mitra kirang raos lah kasebutna mitra-mitra mohon live oge tang tosna nyaetana gangguan wae geuningan listrikna gangguan wae di ongko aduh apunten anu kasuhun mitra-mitra sanajan kumaha oge insyaallah kumaha carana supaya tiasa ngahibur teras mitra-mitra mau diupload sanaos uploadan kawas sapertos tadi tang teu seueur anu los tang teu mitra-mitra mohon margi nuju raos-raos kieu mati lampu mitra-mitra. Atau gitu na mitra-mitra apunten anu kasuhun kalian ditutup ku babil tapi kula dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios mitra-mitra.